Jangan lupa disubrek ya. Like dan komen. Selamat menonton. Assalamualaikum. Teh. Teh. Ya wa euy, Teh. Assalamualaikum. Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, perut, mangga kalebat kadek, kalebat. Siap, siap. Ayo. Ayo naon teh? Tak kali ke orang, sekarang aya perlu. Kieu perut urang arek nitah kali dinya, daek henteu. Nitah naon teh? Ari dititah ku RT mah daek-daek wae. Amanah teh RT mah laksanakeun we. Kieu perut, daek teh nganterkeun budak urang ka warung. Balanya arek balanya teh budak teh. Kela geura urang goronna budakna. Kadela geura sakedap, ya aya ieu aya nu dalam bade nganterkeun. Bulan Pak aya naon? Ieu geura ka warung kayak diantar ku Mang Uprut. Oh nya mangga wae Pak. Oh, nya jung atuh geura berangkat beli hujan manten. Nya Pak. Ayo teh, mereka nganterkeun lah Neng. Oh, kade perutnya hati-hati we di jalan, kade bisi-bisi kahujanan, keburu hujan soke buburunya. Neng, naiknya paling tahu nya rada leueur jadi di dieu mah ya. Kali. Salah pada nyampe salah wargi. Mohon mangga. Neng. Neng. Antar yuk ke warung. Nya ayo pada ke warung sana. Nya ayo ayo. Naik di diet teh kayaknya. Di palihan apa we leueur di dieu mah, Paur. Si ubrut teu bener nyaho eta teh awe urang bet di heureuyan awas ya lamun amprok teu apaleun sakitu tatu berenel kieu atuh tinggal kita tinggal dikeun lah cabe teh teh gabah teh awas ku aing si ubrut teh geuna aing hati aduh aing tinggal di ditu ubruk aing mah asa-asa aing
aduh ya hati Pak asa kumaha amun pangi dah dah. Ieu ku aing. Kunaon tet mana ku gulun wae. Aing teu kuat lieur ya aduh. Pangi aing si Uprut. Kunaon tet kunaon? Teu kena aing ngakal Awe aing dihoreng si Uprut. Aduh. Kunaon deui masalah awe jeung si Uprut. Heueuh kau aing jadi kieu aduh. Kumaha tuh kau ieu carana Ah bener si Uprut eta satos kitu bener kitu paten hargaan kaone. Heeh bener kau sakitu. Kau kieu berenel paten hargaan si Uprut. Ya. Terus henang tet ah. Jalan bang, yuk ah, keroyok kedua. Jalannya keduaan tet lah. Gimana bang? Oh siap. Kan iya cukup lah. Kira. Aya naon ye. Jok kitu, kela. Aya naon ye, jelasin heula. Naon aya naon atuh sieun tah sakitu basa kieu tah. Lain aya naon Prut. Tadi di dinya mah awe urang tengah hargaan ka abet ieu pareman di dieu. Mana teh sieun sakitu kata-kata kieu. Kela, awe naon ye. Urang mah tadi awe dibawa ku urang, ngan sok berita ku RT kela, naon ye. Teu asup aturan ini nu betet mah lah. Asup aturan nih betet mah. Kela, juto main kitu ka urang teh ye. Kos anyaran wae wajah urang teh manen tet. Sakitu sagulung sagalang jeung urang wae manen teh. Nyebutan teu pira naon Prut. Eta awe geus tahunan ku urang diincar. Enak ku Prut dibawa. Aduh, ya teh. Ari kahayang mana ayeuna kumaha hok? Jelaskeun ke urang. Aing aya ge Prut. Kela, naon ya teh? Aing aya ge Prut. Kela, naon ya teh? Kela, naon ya teh? Kela. Kela tuh tawon ka. Ada. Kela, eta naon teh? Cicing we, dengan gag lain aduh eta kan we. Bejakeun sia ka ente ku aing merebutkeun naon dia sia. Geuning si Cikal. Si Cikal. Cik bejakeun deus sieun betet mah. Aduh tak percaya ku aing bejakeun ka ente lah. Aing ulin ka tong karena resel itu di imah Abah tong ka dieu Wah, ka bener si RT ya naon di TK asa riuh kitu mana siga nu rewas kitu Preman betet jeung si Uprut pasea. Di mana TK di mana teh nu parasa teh barudak teh di mana? Ayo ayeuna urang cang di mana teh di mana teh? Beres semua yo. Tuh tinggal teh, tuh. Mana itu? Oh benar geuning. Aduh. Henteu teh. Cepat, Bro. Wah, eta si betet rek ka mana mana ka jeung kabur betet. Aduh, deka. Euy, rek kamar kagak lompat mana mah. Ieu saya RT na ka dieu, urang jelaskeun heula. Prut. Ka dieu urang geuskeun heula, ieu mumpung RT na. Ayolah. Lain eta tadi aya naon mana make jeung parasea di dieu. Aduh, aing marbetkeun naon mana tadi Kieu ieu teh, tadi ieu teh salah paham. Ninggalian urang mau budak RT tadi. Lain teh, apaan nyaho anak RT kudu deketan. Teh heula naon ieu teh tet mana? Aduh, eta anak aing kudu deketan kitu kumaha? Tah, kitu eta masalah nanti tadi teh. Aduh. Oh, eta masa tadi mana dititah ku urang, urang badi titah ka warung. Eta teh nyaeta salah paham nanti ieu. Oh, gampang atuh eta mah. Tah, tadi mah mana mah teh salah paham. Urang kan tadi geus ukur dititah ku RT unggul. Oh benernya teh. Heeh, tet kitu tadi mah. Oh. Atuh ayeuna mah kieu we lah da peureun maneh teh puguh salah paham. Sok aya masa salaman deui da maneh teh lain karek wau sampai 2 poe meureunnan geus tahunan. Sok salaman deui ayeuna mah salaman deui. Oh lah. Hampura nya Prut. Heeh, dihampura kade tong sekali-kali deui. Wow. Jelaskeun heula kitu teh. Atuh ayo urang ka imah we ngopi ka imah. Allah
baju celana nyetrika pun sendiri. Apa-apa lagi kalau kamu begitu. Aku bagai bujangan yang tak punya istri. Nasib aku jadi bujangan. Hei, Toy. Teh, kemana teh? Kunaon euy sinduy ciga nu galau kitu budak teh euy. Aduh aing karunya euy kunaon teh budak teh euy. Toy. Kunaon eta gitaran teh ciga nu galau kitu ngalaku teh euy. Kunaon maneh? Biasa we teh, ieu mah keur ngareuskeun hate deh ka aduh. Ieu. Bari gigitaran yeuh teh. Toy, kudu dikalemkeun jiwa ragana. Lamun geus kitu mah kudu kalem. Deu kalem teh euy deka ieu teh hate mana erek lebaran ieu teh deka. Mana pamajikan di Arab di dah jadi kumaha nya euy deka kana hatena teh ieu erek ieu mah. Geus deka nyanyi meureun bisana daripada tankeun kana hate urang mah. Bingung dah. Hirup teh deka kos bujangan wae teh euy ari kieu carana mah aduh ieu parah deka. Kumaha teh ari kieu? Bakat tuh kahirupan mah eta teh ujian tanu mau kawasa. Pasrahkeun we tuh kana kawasa. Oh siap teh kitu carana mah lah deka. Mah selalu eta mah kaun kawasa mah da kumaha deui junjungan urang eta urang. Kudu kitu bener tuh alus kitu mah. Teh bener teh lah ayeuna mah. Teh ieu teh sugane da kege balik meureun. Aya balikna nu ti Saudi mah kege tong di Arab-Arab. Penting doanya. Siap teh lah kitu mah. Nah gitu tuh. Cing ngajaran gitar teh sagedeng mah tuh. Siap teh. Lah sugane atuh bisa urang sugane tuh. Urang erek ieu heula lah meuleuh pulsa ka Ciren urang ieu. Siap tuh. Jadi gantian posisi kitu deka teh euy aduh. Kade ulah galau teh deka. Sugan Siap teh, ayo teh. Siap. Aku ingin bercermin tapi cerminku pecah seribu. Tapi ya duh pantesan sintuy di dieu wae geunaheun mendingan kieu bener duh aing asa genah nyarane di dieu bener ieu pantesan sintuy betah di dieu aing nya geunaheun bener di dieu ya aduh aing meureun nyarane teh si eta ka diharap lah. Sugane aya Cigiren rek meuli pulsa ieu nelpon ka pamajikan tah itu Sugane aya ieu mah ieu. Wah, juga keur naon sih Ceu. Ceu, aya pulsa teu? Aya. Kin antosannya sakedap nama Uwih. Nya Ceu. Duh, ieu teh HP teh aya pulsaan ieu teh kangen nelponing. Aduh. Bade nelpon sahanya mani asa penting pisan nih. Biasa Ceu, ieu mah nelpon pamajikan di Saudi ning. Aduh, ieu geus pilah teu nelpon ieu teh Ceu. Sok gering pikir Ceu, aduh ieu teh lamun keur mangsana inget ke pamajikan teh. Aduh, ieu. Wah, bisa wae entuy mah. Emang bade iraha Uwih ti Saudina. Cigana bataheun Ceu di Saudi di ditu. Cigana mah garde nya ta meureunnan. Gede naon atuy? Garde duit nawe yang meureun Ceu eta mah gitu mah. Teuing wallahu alam tah. Sugan teh. Tos masuk can pulsana. Atas nih ieu Ceu tah kerek masuk nih teh. Aduh, nuhun Ceu ieu. Nuhun Ceu ieu artosna ieu nya. Nya. Hatur nuhun ya Ceu nya. Nya sami hatur nuhun. Mangga Ceu, mangga. Nya, mangga. Adi ke warung Ciminin. Bukan aya. Ya pager jeung alang-alang di goblok. Wah, ini coba. Kos anu puasa wae ieu mah preman teh ieu. Hayu teh tah, mulang heula. Ayo yuk. Kalau bener kalau kacau ieu mah.
Punten. Punten. Ujang betet nih pada naon Jang? Cuk, kumaha THR aman, Cuk? Aman Jang, terus di mana Jang betet atuh? Aduh, tadi nama dek ngojek gitu ya ngan jadi sepi kieu geuning. Cuk dek ngojek mah. Geus siap ya jeung betet lah. Atuh Jang rek ojek ka mana Jang betet da oceuk mah tos seueur balanya nage ya keneng. Bisi gitu ya, bisi yuk aduh. Sugan we, Cuk, tadi nama 1000 2000-an gitulah. Tambah tahun teuing ya, aduh. Oh nya atuh Jang betet mangga wae di lajang da oceuk ge bade masak heula tos sonten. Oh, Cuk, mangga Cuk. Mana THR teh, Cuk? Mangga Jang betet. Aya THR mah siap tuh disabeun ka Jang betet mah sae pisan. Wah, siap atuh Cuk hari gitu mah. Balik, Cuk. Mangga Jang betet eta preman bangsa kitu ka oce-oce meni ampun la ilaha illallah. Tumben euy asa sararepi ieu. Woi, ka mana eta? Ih, eta preman ngan papangih wae bosen ka ningali nage. Ta budak teh nya. Oh, kacir pisan yo. Haring. Tumben euy aya mah eueuh jampean. Bisa masuk di jampean lamun liwat teh. Heueuh nya euy, sip. Soak euy preman teh eta mah. Sugan tobat euy eta mah. Ayo urang ah. Ayo Pulang. Hei, siapa si mana Tet? Jika nggak ngereros wae yo. Si mana itu si mana Tet? Asa kal euy, preman dia biasa jatah THR kal. Tenang kal, aya betet ya. Aduh tinggal eta teh ya berenel kieu tenang. Percaya ka Tet mah preman di dieu atuh pada sieun ah. Gusti mana maneh kal? Biasa tos ngotok tuh lengan ge. Waktu kalah balik lah. Balik orang wae ngotok tika ah. Siap.